Kebiasaan orang Sunda mah lamun mangih kalimat aya huruf D jeung B sok dileungitkeun. Contoh. Bandung jadi Bandung. Senal jadi senal. Ember jadi emer. Tembok jadi temok. Hutang jadi poho. Belanja jadi walanya. Selain kebiasaan nu tadi, orang Sunda mah kebiasaan age lamun mangih huruf J sok diganti ku huruf Y. Contoh. Nganjuk jadi nganyuk. Banjir jadi banjir. Belanja jadi walanya. Nonjok jadi nonyok. Cianjur jadi Cianjur. Tanjakan jadi tanyakan. Anjing jadi anjing. Kanjut jadi kanyut. Bos, yuk. Oh ini video apa nih mana lah? Kebiasaan orang. Action. Kebiasaan Balikan di buukna goreng. kebiasaan orang Sunda mah lamun aya kalimat kebiasaan orang Sunda mah. Ngayeuk, tah ngalieu ka dieu. Set, tah karak contoh. Contoh, Tah balikan di nya. Tah balikan di. Action. contoh. Nah, dukun kom jaina. Siap. Action. Bandung jadi Bandung. Sok, siap. Masih deket kom di detak kom. Terus mana yang nempo bengit? Tuh aku bakal tak. Duh, kudu belah dieunya sih angin. Tadi dia gono. Nah, lihat videonya. Nah. Bandung jadi eureun lah. Tah, karena kayaknya. Bandung.